Anjeun Anjeun munggaran cicing dina hate kuring. Anjeun anu pamirsa, daripada mirengkeun sim kuring anu nyajak ngaler ngidul, mendingan urang tingali wae contoh sajak anu bade didulkeun ku rerencangan sim kuring. Nah, sapertos kumaha contoh sajakna? Aya sajak pribadi sareng aya sajak anu didugikeun teh musikalisasi. Nah, yang terangkan sapertos kumaha? Enggak urang tingali wae, langsung cek di dat. Hejo, pagunungan, paul lautan, hejo, paul, langit, nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang. Taneuh lempok pak nah. Angin nyeot nyuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk. Masing iraha anjeun cumeluk. Kuring ngomong, kuring rek datang. Neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tungtung, kuring tungtung, tetepan. Tungtung bedil, ngincer dada. Tungtung bedil, ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih baraya. Getih maraneh namika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon cerlong tangga. Jasad nu ruksak ngalungsur na dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan, daya kamarasan ngan katugenah. Hejo pagunungan, paul lautan, daya katentraman ngan ancaman. Lemah kuring, cai kuring, ayeuna teu puguh aturan. Lemah kuring, cai kuring, ayeuna hargaan. Taneuh anu tadina salubur ayeuna gararing. Gusti, tulungan kaula Gusti, tulungan dulur-dulur kaula, tulungan otak-otak dulur kaula, kedah dikumahakeun. Eta pikiran anak kedah dikumahakeun Gusti. Sim kuring sedih Gusti. Kedah kumaha kaula,
kedah kumaha kaula nulungana Gusti. Si horeng teh lemah kuring, ceuk alam kuring direbut ku batur. Nonton manglaksa film jeung video di barung gembrung musik rock jeung metal disilih halimpu blues jeung jazz geus nepi ka mana urang ngalengkah ti pamiangan samar-samar ka tembong laku lampah urang sasab di paleuweungan kota nu hieum ku gedong-gedong agreng kaya ning hotel, bioskop, bank, restoran, jeung tempat panti pijat jeung sarupaning tempat-tempat hiburan liana nu ngamumule nafsu sangkan waluyana impenan. Wanci peuting waktu urang ngaderes ayat karunia karungu sora nu ting corowok maratan kalbu samagaha hate aing samagaha damaran rengkak jeung polahna nyukang kaperih mun halab-hab geuning nguyup cimata sorangan damaran hate aing kapoekan damaran kasawang daun kumalayang ditilar jam kasawang dada sewang-sewang hawar-hawar karungu deui jumerit Rasulullah ummati 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 ari urang nabet anteng nyusup morfin kadunyaan